ya Allah ya Rabbi naingan menempuh ikhlas tayela nu hese be napaan ikhlas balain sambaran hese jasa lamun urang dek ceramah kudu neuleuh heula mata hate dunia teh bangke dunia teh hina dunia teh nini bengking anu cileuhan culean manya aing dek nyampikeun Al-Qur'anul Karim dek diojol ku nini bengking boro-boro keur eueuhna keur ayana ge disepak bisa ku aing kudu ngabayangkeun eta geus moal aya ikhlas mulai geus dek naon aing hayang agung janu agung mah Gusti Allah janu agung ge modar bae sementara engke di hareupeun Gusti Allah jelema nu hayang agung bakalna cilaka takabur cilaka hasud cilaka mulai ngaleket teh kudu ditapaan heula kakarak berangkat lain ngitungan sarajab 2 panggung sapeting sapanggung minimal 3 juta ngan ayana tuh 1 juta sial tak budak merena leutik jasa goblok moal deui aing enggak ditulah dibelar aja ta tolol ta geus dicoret punya nadina eta mah atuh neangan nini bengking moal beres tah maka jeung kos mah ge geus aya masakna selesai geus beres geusan geusan eueuh ikhlasan mah kos kitu bae mantap kurang muji syukur jasa ka Gusti Allah urang dikersakeun ku Gusti Allah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah teu hese capek urang mah iman geus dikersakeun ku Gusti Allah geus alhamdulillah jasa urang mah ieu berkat dakwah para wali songo la ilaha illallah pohara jasa ieu wali songo teh karasa jasa ku urang kuari padahal mah heula agama di urang mapan Hindu agama di urang mapan Buddha agama di urang mapan loba anu teu pararuguh agamana dimimitian langsung dakwah ku Sunan Rahmat terus ditambah deui ku Syekh Syarif Hidayatullah terus manehanana dakwah numbangkeun kerajaan-kerajaan anu aya di urang sanggeus tatara rumbang kerajaan-kerajaanna aya nu anakna dikawin aya nu anak anu rajana asup Islam alhamdulillahirabbil alamin duduk jana di singgasana kerajaan Sunan Rahmat kemudian kabelah dieuna Raden Patah jadi jalah nyieun perkumpulan di Demak nah terus utusan perang di aya di antarana gugur Syekh Jafar Shodiq mah gugur di Medan Laga terus dakwah terus alhamdulillah nu diutus ku ari ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Banten putrana sorangan Maulana Hasanuddin ieu datang ka timbul ku ari istimewa agama di Indonesia corak agamana berbeda jeung di mana-mana corak Islam di Indonesia mah murni jasa beda jasa akurna teh corakna jeung anu teu terkontaminasi jeung Syria akur jeung Yaman akur jeung Mesir akur lamun geus terkontaminasi ku Wahabi kakarak teh akur Mekah dibobot ti heula kudeta baheula malikna kemudian kuari nah diwahabikeun berbeda zarah geus teu meunah ngadoa di hareupeun kuburan haram ditemeunangkeun ku nyana zarah padahal mah urang Madinah sararugi teh aku jelema nu zarah blon teh coba di Madinah sarugi teh pan urang zarah ka Kangjeng Nabi eta aju zarah nyana bisa nyieun hotel bisa meuli kendaraan sararugi kudu zarah nyana sementara ngahareumkeun zarah tapi nyana dahar tinu zarah blon teh coba teh dipikir ku otakna tah Mekah jeung Madinah aduh berbeda sangat disayangkan geus kitu bae berarti Gusti Allahna tapi corak di Indonesia mah Islamna adem tenang asli kene kekuatan Islam di Indonesia anu dikembangkan ku wali songo anu asli anu dimimitian ku nyeun pondok pesantren salaf datang ka kuari sanajan di modernkeun ge balik deui ka salafi sanajan di wahabikeun kurang kumaha mimiti tahun 12 Muhammadiyah dakwah terus nyana ngaulahkeun maca doa kunut nu kunut makin breng-brengan nyana ngaulahkeun usolli malah mah kuari usolina buandeng jasa usolli
datang ke Amin Rais puyangan ya puyangan saja tita ulah dia puji bohong datang ke di nasional kan haul nasional di Senayan ila hadratin Nabiyil Mustafa siap cek Amin Rais woi budak marhaba ngaco eta ngegede-gedekeun suara Kangjeng Nabi mah teresepeun marhaba ngan teu pararegak urat doang dek kumaha deui emang dikembangkeun anak kos kitu ku Raden Patah baheula dikembangkeun anak kos kitu ku Sunan Rohmat urang lamun neuleuh haol Sunan Rohmat di Ampel seluruh marhaba sa Indonesia aya di dieu ya Allah ya Rabbi nikmat jasa urang ngadengekeun marhaba marhaba Jawa Timur tampil marhaba Jawa Tengah tampil marhaba Banten tampil marhaba 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 lantaran baheula ngembangkeunna marhaba Sunan Rohmat ngan tipena hampir sarua make Yahoo kabeh gede ka maka ditu keur Gus Dur menjelang jadi presiden kula kan boga undangan ka ditu ta milu haol di Ampel cak kula pohara amat ieu marhaba masyaallah ngamake Yahoo kabeh sebab Yahoo mah wiridan wali wiridan Yahoo 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 di Banten mah datang ka Peureum Yahoo Yahoo di Banten mah eta masyaallah make tongteng 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 ai salat mah henteu ya Yahoo Yahoo sial tadi Banten masyaallah sorana ge aja berubah eta naon garang-garangna naon garang-garang di Banten teh eta iri nyundatan sok make gontreng-gontreng hah si bodoh nyaho heran aing mah orang Banten ongkoh nyaho henteu sia makan ngawaluku bae nyahona masyaallah teh kabeh eueuh make Yahoo nah diurang ge kan diurang anta fi kulin jamilu kan itu teh Yahoo eta aya nu salah Yahoo teh nu kula pernah didongengkeun aya wali Yahoo lain Yahoo endahannya nama Yahua mah bisa hibar sama Yahua gitu mah lain Yahoo dibejaan mengunyana Yahoo gitulah Yahua oh iya hebat Yahoo barang menang saminggu liwat Yahua deui Yahua budak bal bisa hibar sama kos itu kunaon Yahua salah Yahoo bejaan katilu kali tadi bejaan Yahua deh ngan eta nu Yahoo teh geus bisa hibar tapi can bisa lempang di luhur cai palebahnya keur di luhur parahu aing ai hibar mah bisa ngan ieu napak cai can teuas eta kebel anu Yahua teh aya lempang di luhur cai teh cek teh si eta wah aing eleh kujana tuh kade enak kan itu bisa lempang ini iya Yahua caknya iya saya kasih ingkung caknya iya tapi bisa kos kia kayak ngobrol di darat baik caknya nanti ayo ke darat dia tuh ke darat kan itu aturan nama Yahoo emang aturan nama Yahoo ku lagi bagaimana nama Yahoo ngan kabelah dia tanu pengenang-ngenangnya jadi Yahua kan Yahua kan itu bisa naik lempang lain masalah Yahoo jeung Yahua nah masalah ikhlas jeung teu ikhlasna Yahuna ente asa hebat mantak ngamapatahan ka kula pugu kula mah geus aya ikhlas dina Yahua mantak Yahua ge kula mah bisa lempang dicai ente mah nu Yahu ge teu bisa kan Yahunya coba ge kuari Yahua ge nyodok beak ku ikhlas maka bege teh mah kos dongeng itu teh kos dongeng kitu Madura teh sagara Kiai Bangkalan Khalil Bangkalan pukur mujuhna manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum waalaikumsalam wah marhaban ahlan wa sahlan ya terus ngadengikeun ngaji datang ka magrib barang datang ke maghrib milu berjamaah begitu milu berjamaah imamna kan kieu Khalil lisan Jawa kurang pasehat maca Fatihana pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall cak kurang Arab itu kus ieu walaytas ieu macana cak didengekeun di rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin
muparokohnya nata muparokoh nggak tekaci cek kurang Arab ya pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat guys begitu jam 12 karena ini pamit begitu pamit ya aya nu ngajaga mau kaget jana wah lulumpatan kaki Holil deui aya naon cek Holil waduh mun cara kurang mana mau pulang di jalan ada mau ngegermin anak itu waduh anak kemana aja ente nyari-nyari anak orang Arab kajajaden merentah matu kunon salah itu tuh orang Arab ceki Khalil deo nggak apa-apa kalau ada maung di mana saja jampain aja apa jampainya udah bacain bilangin suruh Kiai Khalil Madura waladhalin gitu nyana ngahuleng bae nyana ngahuleng bae nu kuai pakai kampung teh pakai jampe harus kira-kira cek kurang Arab coba lah cek enak datang deh kada bener yang ngegerem salam dari Kiai Khalil barusan dia amanat sama saya mohon diselamatkan dengan waladhalin mau ngaleos Masya Allah cek kurang Arab aing geus paseh jasa waladhal eleh waladhal naon eta balik deui nyana ka ditu ikhlasna waladhalin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar tapi waladhalin sanajan keluar angin ikhlas asana sia waladhalin kabeh ya ese ku ikhlas mah anggeus-anggeussan ku ikhlas mah pokona di dieu di Cilomak dongeng abah tadi dia tablah kaler belah dinya aya nini teh ahli tirakat bahasa baheula ahli tirakat teh riyadhna maca sholawat bae bodoh bismillah nage bismillahirrahmanirrahim dongeng abah tak belah kaler di dinya poan ngaranna keng masuk inget abah tak dongeng bae aya nu nyeri beteung bismillahirrahmanirrahim tuh cageut aya nu nyeri huntu bismillahirrahmanirrahim tuh cageut coba bandingkeun jeung Muammar coba penta cai kamu Amar jelema jadi huntu ngagedean bisa ikhlas himna ge panjang jasa mu Amar bismillahirrahmanirrahim na di Indonesia mimna di Singapura teu manjur tetep bae tapi eta ini kayak kula inget ka ngaranna keur geus dicaritakeun bismillahirrahmanirrahim tapi manjur ikhlas jasa ya Allah ya Rabbi emang bisa nasak itu teu dibuat-buat aju ikhlas ka Gusti Allah atuh geus berfaedah mantap kurang geus bisa nasak itu sakitu bae ngan ulah sok aju hayang jadi imam nah imam bisa sakitu tetep bae sakitu ti Gusti Allah tapi imam mah dikontrak wae eta blontak ki kos kitu gantung habak ya Allah ya Rabbi teu ikhlas mah anggeus-anggeusan ikhlas moal katuturkeun pokona nu ikhlas jelema jago ngaji jamul jawamena jago kudu ujungmana jago samsiahna katul muin dan lain sebagainya dilalap tapi ikhlasan kadengena moal ngeunaheun kajen kukuman terakeun qaedah tetep ceuli moal narima tapi lamun saya ikhlas lillahi ta'ala hayang dibayar henteu hayang kalem henteu hayang agung henteu semata-mata nyampaikan amanat Gusti Allah titik teu hayang nanaon ngeunaheun bae kadenge ikhlas nama kos kitu mah tak eta beda ikhlas mah geus lillah geus ka Allah atuh ku Allah ditangtayungan kajen kuku mage sanajan nyana ngomongna lain bahasa Bandung lain bahasa Tasik misalnya boga ikhlas nyana bahasa Rawakidang ngarakerol di ruulnya rael tetep aja ngeunaheun bae kadengena beuh budak ngadaar cabe ejo beuh panas tak kebeung beuh ngeunaheun bae tetep bae ngeunaheun bae bilu dibuat dia we lurah teh gero-gero acan heuy udah sing bahasa tapi ngeunaheun bae kadenge kurang Bandung sial ama teh bahasa ya teh emang ti ditu laki itu jigana urang lamun ka Rawakidang pan murigak bolo dia kadian teh jeung ewe dia ewe teh maksudna pamajikan kana mah cewek teh dipieun enak
urang mah mau nikah dulu ngomong geus kitu bahasa jana ngeunaheun bae ikhlas pangenaheun bae ya Allah ya Rabbi naingan menempuh ikhlas teh ieu nu hese beu napaan ikhlas balain sambarang hese jasa lamun urang dek ceramah kudu neuleuh heula mata hate dunia teh bangke dunia teh hina dunia teh nini bengking anu cileuhan culean maknya aing dek nyampaikeun Al-Qur'anul Karim dek diojol ku nini bengking boro-boro keur eueuhna keur ayana ge disepak bisa ku aing kudu ngabayangkeun eta geus moal aya ikhlas mulai geus dek naon aing hayang agung janu agung mah Gusti Allah janu agung ge modar bae sementara ke dihareupeun Gusti Allah jelema nu hayang agung bakalna cilaka takabur cilaka hasud cilaka mulai ngaleket teh kudu ditapaan heula kakarak berangkat lain ngitungan sarajab 2 panggung sapeting sapanggungna minimal 3 juta ngan ayana tuh 1 juta sial tah budak merena leutik jasa goblok moal deui aing ka ditulah dibelah raja tah tolol tah geus dicoret kunyana dirinya eta mah atuh neangan nini bengking moal beres tah maka jeung kos kumaha ge geus aya masakna selesai geus beres geusan eueuh ikhlasan mah kos kitu bae hese jasa ieu ikhlas mah kudu merenung geula deuk naon aing ka ditu dek nyampaikeun amanat Gusti Allah naon nu deuk disampaikeunna nah deuk kerajaban hajul hayang naon si awak hayang naon cipan sih lah coba bensin taya uang bensinan blon tah eta teh ngaleungitkeun nu kitu hese jasa hese capek mentek kebel-kebel membung lain teh nyaho ganjaran dakwah tetapi ieu panyakitna bodai jasa mulai geus ka ditu lah deuk sabisa-bisa bae lah daripada kecilaka dikiaikeun ku batur dimamakeun ku batur tapi di akhirat ieu letah bakal dipotongan ku malaikat ya Allah nu sok nyampe-nyampekeun bari nyana teu ngalaksanakeun ieu kan dipotong deh nya tuh kudu kikituanan di akhirat rugi amat sapira yang meuli Avanza kudu ojol jeung ayat mulai urang tah lamun teu tafakur kitu kan moal bisa ikhlas bae sejas pohara jas sia kunaon udang dipenting tahajud maksudna tahajud warung laku mana teh beres eta tahajud urusanna jeung warung jet maca sholawat loba amat sih maca sholawat emang ngahajakeun aing 100 poe maksudna kudu kumaha deuk naon supaya naik pangkat aing sholawat ka naik pangkat jauh amat sih mana yang dikasorgakeun ka ditu urusannya jeung naik pangkat jeung sajabat tak deuk ngaikhlaskeun teh hese jasa masyaallah capek mentek ikhlas mah ayana di dieu tadi embun-embunan ka handap ngaranna latifatul qalb Latifatul qalb teh ti embun-embunan datang ka handap eta ikhlas didinya terapkeun terus ka handap tina lelembutan diri urang ti luhur sausap rambut datang ka dampal terapkeun tah parah hese tapi lamun geus bisa bakal ngeunaheun salat ikhlas nikmat jasa engke ngabanding 2 rakaat jelema nu ikhlas dibandingkeun jeung 1000 rakaat nu teu ikhlas timbang ke di akhiratna 2 rakaat beratan jeung 1000 rakaat nu mantek ustad tilok loba 2 rakaat HS deui mumul tah mah ya Allah ya illa yasha Allah kecuali dikersakeun ku Gusti Allah lamun dikersakeun ku Gusti Allah iman matunya nage harariman panjang caritana berarti iman jeung kufur teh ieu teh aya di genggeman Gusti Allah panjang mun dibongkar ku ahli mantek mah mantak lieur urang teh aya kitu mongke ka ditunang ge urang ngotot-ngotot Gusti Allah geus bae urang masa kitu bae heula walakin aktsarahum yajhalun ngan lolobana ku par Mekah mah teu nyaweun
karena yen ukuran aturan-aturan iman ti Gusti Allah sehingga anjeunna nuntut ka Kangjeng Nabi loba permintaan padahal sanajan dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi meunang ti Gusti Allah tetep maka liu'minu moal ari imannya nama tetep bae mentegi urang lamun ngembangkeun agama cicing di lembur nyin pondok pesantren mulai awalna aya nu resep mimiti ninggalkeun ke nu tadina resep ku hari resep engke babarengan resep ge babarengan teu resep eta kos kitu teh geus biasa nguji kana kaikhlasan urang jeung kasabaran urang katawakalan urang deuk datang ka mana deuk ka manusa tah apa deuk ka aing cak Gusti Allah ketika aya jelema anu deukeut ka manehanana nah ku hari cintana kumaha lillahi taala apa cintana henteu lillahi taala dijauhkeun ku hari ku Gusti Allah nu tadina deukeut lamun urang haju ngalengis berarti urang tatageunanana ka makhluk lain ka Allah cilaka Gusti mata jadi kiai teh geus terbiasa teh kumaha nu disebut loba urusanna nang Allah benduk urusanna nang Allah lamun urang haju nyeri hate cek Gusti Allah kunaon kababawa ka hate sia berarti sia teh ngabutuhkeun makhluk teh ngabutuhkeun aing turun derajat sia mata kurang hese teh kos kitu ya tuh teman resep nang Allah resep nang Allah tetep bae urang maka Allah adapun ganjaran resep jeung benduna lain urang nyana urusannya anak tamah jadi urusan manusia urusan manusia urang ulah ta'alluq ka manusia resepna nang Allah deketna nang Allah jauhna nang Allah ulah kababawa ku situasi modal kos kitu ulah mikiran kos kieu ye ai kamari mah keur pilkada teh jaki darareukeut ka aing deukeut sok aya bae 1 juta 2 juta mah lumayan kuari barang jadi eueuh bae sial tah jaki tah kok eueuh ka aing ditelepon ge teu diangkat aduh kunaon tah berarti aya taluk tah ka makhluk turun derajat mantep kiai turun derajat teh kos kitu teu karasa nu tadina mingguanana ngaji jeung jamaah aya meureun 100-an mah barang ta'aluk ka jaki turun kuari jadi 50 makin mantap ta'alukna turun 20 ajunyana makin mantap jasa lain ka eta bae deui ka bos-bos anu tadina daratang aju henteu makin mantap ta'alukna beak kabeh geus eueuh cak pemimpin ngajina urang perebayu cak cenah pere eta kos kitu tah lain masalah duit-duit teh ta'alukna ka makhlukna nu cilaka ta'alukna tah pan teu meunang urang teh tatagenan ka makhluk lamun geus dipikeun nyana deukeut ka urang nang Allah mere ka urang nang Allah meureun nyana deuk diganjar ku Gusti Allah kemudian nyana jauh ieu atuh mangga teh teuing nyana teu butuhan ka aing mah ka Allah bae terus makin jauh ngomongkeun Allah sadaekna sia ngomongkeun sadaekna sungut sia omongkeun aing moal ngalawan aing mah jatah tadina ge aing mah teu butuh ka sia kuari sia ngajauhan aing mah deuk ka Allah bae teger ya cak Allah iya kakarek nu di tangan ku aing kos kieu ya iya batu jamrut ya nu kos kieu ya Masya Allah nah gas diangkat naik jadi solihin terus makin dicoba deui kuat naik jadi wali naik emang deuk naik teh dicoba heula atuh dicoba imang kakarek dicoba ku sakitu bae ge haju bae muringis bae sarandi cenah kiai kunaon bos anu biasa ka kula teh kuali tiro ka kula cenah emang direzekian ku bos lain gitu lumayan bae cenah aya jana mah atuh tatadina emang kudu geus tatadina teh cenah anu tatadina teh geus atuh di ka Allah keur lain coba cenah pangmeletkeun jeuh baca surat Yusuf atuh ku sia sarwi teh datang ge teh masa nu ulungas lengis kos kitu teh datang pemerintah bunga jasa kunaon ta'aluk kadinya Allah ngancam ilmu nu aya di hate sia horeng kos kitu tengah jamin ka sia tah etalah kos karitu mice dan penyakit-penyakit nu kos kitulah nu leuwih capek tibatan ngaji takrib micenan penyakit kos kitulah leuwih capek tibatan ngaji Fathul Muin mah di dekeman bisa 2 tahun 3 tahun tamat diring be geus kaluaran caringin kaluaran ti ditu ti mana Ki Suhaimi kaluaran ti mana ti Tasikmalaya Ciamis bisa Fathul Muin maningeus jangjangan Fathul Muin lagi jangjangan cak santri masih sina geus teu kadeuleun utawi lagi ku jangjang
bisa capetan atuh tapi ngalengitkeun ta'alluq ka makhluk mah hese jasa masyaallah hayang pancen hiji be Gusti Allah masih wallah di hate hese dan mantak eta tanu panghesena mah walaunan ulah pati ta'alluq nang Allah engke dicoba nu ieu resep nu ieu bendu nu ieu bendu nu ieu resep engke dibake ka resep engke dibake ka bendu eta geus biasa cobaan ka urang lamun urangna kuat diangkat namun urangna teu kuat geus sakitu jalan di tempat malah barang geus eueuh nu ngaji santri saeutik lah ceng baralik beceng ya angan tuluan doang ieu ai mama neuk ka mana mawa neuk ngojek ngojek lah wah santai tiluan kabet aing muga santai tiluan mingguan hareureun ngojek lah ngojek aju ka imah lurah milu nyaloan jeung lurah nu tadina mawa takrib guari mawa emak ajuti tah ku lurah ukur tad ustad narik meteran set kaler tad kaler turunkeun ada tad turunkeun sia cak ustad teh ai atuh di sawah mah ulah tad-tadan atuh ada kumaha kos kitu atuh masyaallah geus loba jasa teh teu karasa takunyana hook jasa aya patul muinan aya mantekan di hatena nu teu bisa naon ta'alluqna miceun ta'alluq ka makhluk ka Allah keun geura ge sinaran deui eta ilmu